Ih, Saim nelpon. Ih, bebek urang nelpon. Angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cios teh ka dieu teh nilami. Nya iya nuju di jalan. Kayak kedap nyampe kok, nyampe bumi. Antosan nya di bumi. Mohon diantos hayu ku Neng. Asik euy sia bade ka dieu ayeuna. Motor teh perasaan anyarnya servis dah. Nah, pae nya. Cuman saya bensin. Bukan bensinna eueuhan ieu teh tadi pohon ngeusi. Cih. Setik deui. Cing urang letak bensinnya sih. Moal teu pae motor urang. Lain bensin ieu mah cai bodas. Tukang bensin kesalahan ieu. Aduh. Kunaon sih motor teh? Kalau anyar di servis dah gua lepai. Sono Noel sih. Sia teh lila-lila teuing sih nih. Tidak tadi di antosan. Coba kapan heula. Diangkat wae. Kamana sih? Halo, di mana sih nih Lila? Halo? Nih kedap ieu nuju di makam motor apa Buruan Neng cangkel ye ngantosan wae. Nya kumaha sih ari motor apa sih kedap heula antosan? Teu yang nyaho pokona buruan enggal ka dieu. Mun. Pokona lamun sayang ka bebek buru ka dieu. Lila wae Nih ampun, pas gitu nya ke kedap padinya. Nyai buru diantos. Nya mun nya antosan nya. Ih, motor teh ini hararese hirupna naon sih. Geus kudu nama lem biru ieu mah lain kudu di beneran butut pisan mah. Mang, tulungan urang, Mang. Naon sih maneh? Bang, tulungan urang di ditu. Tuh bener ngomong teh. Jelas ieu kesel ieu. Tulungan, Mang. Motor urang ditinggalkeun. Nya nah ditinggalkeun atuh. Teu ketempo urang keur naon. Urang sieun tadi di makam motor. Nya, Mang, tulungan urang nya. Kayak kurang pamalikeun rokok aya. Tah kitu atuh ari masalah rokok mah ayo lah. Di mana tunjukkeun? Tuh di ditu motorna tuh tinggalan di makam. Yeuh, ceklan we ieu. Tungguan. Nya kurang tungguan di dinya. Belum motor teh. Ngomong atuh ari pae mah. Mana ieu capek. Pokokna mah urang hang eta tabah ka maneh. Tambah rokok, tong rokok doang hang duit ongkos. Lo bating rokok doang mah tuh. gitu maneh. Orang mana maneh? Ongkos gitu. Yang geus teh mah. Ya, euna ya. Ya nya urang mah kan teu boga duit meuli rokok mah. Buka baju. Buka baju. Buka baju. Nyambung ngerakeun. Buka baju. Enak ieu we nya ya. Baju buka. Ya. Teu meunang Ya. gitu. Urang kan teu boga duit. Terus? Pinjem duitna ka maneh. Ambara duit. Nya mail lah 8 bungkusan rokok. Sepele lah mail lah. Udah. Ya, gerak balikeun. Tah, ieu mah kan duitnya. Kayak urang ieu meuli rokok. Kayak rokokna ka manehkeun. Kayak urang suka ditadi digantian nya. Gawat. Nuhun nya geus mau motor urang ya. Jom. Ayo. Bi meuli rokok. Rokok super henteu. Namun teh Samsu. Mun aya 8 bungkus aya teu? Soalnya 8 bungkus Oh, mah. teu aya. Geus mah sayana we lah. Dan ieu mah. Eta. Ya, suami ya. Atuh dulu nya. Bodoh cuma ya opat rokokna ge da di warungna ge da. Daekeun moal nya. Moal naon daekeun juga.
Lila teuing meuli wudhu teh. Yang geus cenah mah usaha motor ieu rusak geus tuna heula di urang ke urang digawean. Jung aya mah mangkat. Diukeun budak teh. Makan di sieun urang tah. Sieun pisan makan di teh mah. Gede anu sorangan di dieu. Ajor ini minum sieun. Nah, udah berbeda mana ini? Asal saha eta teh ngeganggu wae. Nah, mana balik deui? Kan janji orang tadi tek meser rokok. Iya rokok diberikan, cuman aya opat. Ai tadi mana yang mawa 8 ke urang. Saha tadinya? Urang mereka karak ayeuna meser lagi opat eta ieu rokokna ge. Tadi saha tuh? Gede kurang cokot ya. Buru. Tuh. Coba ningali urang ya cecekan coba. Ningali. Rokok naon ieu mah batako kieu. Aing sieun piraku tadi piraku leumpang da ka dieu. Pos urang lain jeung mana? Heueuh teu beda. Boy, buri. Jangan lupa like, Komen dan subscribe. Jangan lupa ya share ke teman-teman kalian. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton di Kalansa Channel. Jangan lupa di subscribe, di like and comment, dan share ke teman kalian ya yang banyak. Terima kasih. Dan kita menjadikan April menjadi lebih baik. Jangan lupa kritik dan sarannya, itu semuanya sangat berharga bagi kami semua, karena itu bisa membuat kualitas video kami